Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami panungan deui lajenganna carita. Jawara di kuburan nu kiwari naskah carita baris dipaluruh kumaha di bagian anu ka-20. Sakumaha naskah carita nu kantos ditaratas dina bagian anu ka-18 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsana medarkeun lalampahan Mama Sutara kalih putra muridna anu harita peratos hasil mendakan layona nyerat mana atau bisi malah tibodas nya malah parato dikurupkeun nya harita atuh Mama Sutara sakarakanci marulang bade ngabujeng ka padepokan pikeun tatan-tatan yang harapan di kalingking jeung tilutang wanoja kembar teh alunya Kasubri para wargi bangu salampahanana lalampahan Mama Sutara anu ulang tas ngurebkeun nyirat manah teh can urang tundana sakedap dan sakedeung tangtu karep kasempeur deui ayeuna urang puseureun perhatian urang nyatana ka Jang Banara keur di mana ari Jang Banara. Kasubri para wargi cek Mang tadi urang tunda lalampahan Mama Sutara saparakanca nu deuk ngajugjug ka lembur kalapan unggal ayeuna urang puseureun nyatana ka Jang Banara anu geus lila katunda-tunda sakumaha nu kantos ka Bandungan sanesna hasil ngarubuhkeun si Bira jeung si Buso adi lanceuk teh malahan mah geus bisa ngabinasa si Ejron. Jang Banara teh terus we lumampah nuturkeun indung suku Bapa Nalengkah. Maksudna deuk neangan ini kalingking di eta daerah. Sabab ceuk pikirna Jang Banara moal jauh ti dinya cenah musuhna teh. Lantaran naon? Lantaran Banara can ngarasa sugemaha teh lamun can patepung jeung hiji jalma nu katalah nini kalingking. Da eta pisan anu ngabalukarkeun bapana maot ge. Unggal poe Jang Banara kalakeureun terus ngider neangan nini kalingking. Diserikna unggal gunung disusul, unggal pasir disungsi, unggal lengkob ditempo. Malah lamun manggih anu suni-suni teh sok dipariksa kalawan taliti pisan. Tapi eda soleh teu aya pisalaratan. Nini kalingking tempatna bunyi pisan. Kitu kaayaan Jang Banara. Nya kocapkeun ieu carita dina hiji poe pabeubeurang harita teh. Dina hiji poe Jang Banara tepi ka ieu tempat. Kulantaran awakna karasanahna jeung capek ge Banara diuk di sisi jalan kabeneran dia teh aya batu ngadungku. Pok atuh Jang Banara. Tetela lain pagawean enteng-enteng dengan si kalingking teh. Nah di mana ngejedog data si wawalak. Lamun dihitung-hitung mah aing teh geus aya kana 10 poena lunta ti paguron teh. Tapi can manggih hasil anu mucekil. Jeung deui ari babaturan si Bira anu saurang deui. Kamana tamanggluk. Jeung naon sababna bet malik nyerangka si Buso. Aneh. Matak bingung kaingna dieu. Hanjaka kelah papisah deui. Ceuk Banara bari jeung ngarahuh bangun capek. Ari panun mah molohok weh kana dangdaunan anu ting aroya ketebaku angin. Sorana teh seah ting saleor.
Angin pagunungan nebak na awak Banara karasana matak seger jeung asa matak jagjag. Nya sanggeus sadalila Jung Banara tenang deui pok ngomong sorangan. Wah. Lamun kieu carana mah aing kudu balik heula ka Kalapanunggal ieu. Aing kudu minta dipituduh ka Mama Sutara atawa ka Nyerat mana. Nya bener, ari kitu we mah. Tapi ari ieu aya di mana aing geus teu apa ka ieu tempat. Jigana aing teh geus jauh teuing ieu tapi rek turun we ka Pilemburan. Cek Banara kitu nate bari jeung ngalengkakeun suku lalaunan. Terus lempang deui. Dina hatena toleh mikiran hiji jajaka anu ngaku ngaran Kalasudi. Nu teh lian ti Lasmaya anu keur nyamar atawa nyamur. Tapi hanjaka jeung Banara mah teu diparengkeun deui di harita teh. Mangsa alam harita teh khususna mata poe geus manceran. Panasna kecida pisan. Tanih anu lincah karasana meuni narep teh panas. Parandene kitu jang Banara teh galider jongjong we leumpang ngajugjug ka suku gunung. Ari nu deuk ditujuna sugan jeung sugan we bisa tepi ka Pilemburan. Nya sanggis lumampah kira-kira 4 jam lilana. Ngong teh kadenge aya surah hayam jago kongkorongo. Atuh jang Banara menibungaheun lantaran biasana mun aya hayam kongkorong kitu mah Pilemburan. Sabab jang Banara bisa bedakeun mana hayam cangegar atawa hayam leuweung jeung hayam kampung. Alhamdulillah jigana aing teh geus deukeut ka lembur. Nuhun Gusti, sugan we bisa manggih keterangan ngeunaan ini kalingking. Lantaran teu oleh sok aya beja ning. Ceuk geurentes ning hatena jang Banara. Bari jeung terus limpang rada digancangan nuruntug mudun muruh ka eta lembur. Ari mata poe beuki handap bae malahan mah tere sumuru. Heuleut sawatara waktu bareng jeung surupna mata poe. Jang Banara tepi ka sisi lembur. Gok patepung jeung hiji lalaki tengah tubuh. Banara meuni marah mah pok nanya ke eta lalaki kelawan sopan. Pangapunten Bapak, abdi bade tumaros. Cek Banara bari jeung neuteuk aturan eta lalaki teh ngarandeg heula. Pok atuh ngajawab berjing balik neuteuk semu kaget lantaran papakean Banara kalotor becepo. Oh, mangga jang, bade naroskeun naon ujang teh. Cek eta jama bari jeung toleh neuteuk ka Banara. Menang pananya kitu pok Banara harita. Hatur nuhun Bapak, dupi ieu teh lembur naon kasabatna. Banara manggutan ning hormat. Pok anu ditanya ngajawab, anu katalah malamur Cilinga. Oh Cilinga, laras dupi ujang bade angkat ka mana? Nuhun atuh Bapak, abdi teh bade wangsul ka lembur Kalapanunggal. Nanging teterang jalana atau napi sanggem kasarna mah abdi teh katalimeng. Tak kumargi kitu abdi teh bade tumaros we ka Bapa nah kapalimana jalan anu ngabujeng ka Kalapanunggal teh. Oh, gampil atuh jang. Teras we lebat heula ka lamur ieu engke bakal menak parapatan tah. Didinya ujang kedah nyanak jalan anu ka pali kidul. Tantu kadituna ka lembur Kalapanunggal nanging tebih keneh ujang kedah nyorang deui lembur aya kana 5 na. Tak kitu katerang Bapak mah. Nah muli ti mana atuh ujang teh? Hatur nuhun teh Bapak, abdi teh reug-reug pami parantos kitu mah. Moal ngatog teuing lumampah teh. Abdi teh wangsul ti Gunung Bengkok Bapak, nuju milarian hiji jami. Nah saha ari ujang? Eta Pak, nini kalingking. Nah kunaon jiga nu kaget Bapak kepercantan kana walaran abdi? Banara harita beri jeung ngerenges siri. Sanes kitu jang, eta we bet asa mustahil atuh. Margi anu jenengan nini kalingking mah kacaturkeunana oge kapungkur. Nanging sawios teh kedah janten emutan mangga atuh jang Cek eta jama bari jeung terus ngaleos.
Jigan umung kapapanjangan ditanya di ku Banara. Atuh Banara meuni colohok. Sakedapan mah neuteup kana tonggong anu indit. Sanggeus dalila kakara Banara sadar. Pok harita ngomong sorangan. Da kunaon teh jelema? Padahal aing nyebutkeun ini kalingking di teangan. Bet kalkah ngareos jiga nu pundung tapi mangsa bodoh teh teuing. Jalan geus dituduhkeun ku manehna rek indit teh aing ge. Cek Banara kituna teh bari jeung ngalengkah. Terus limpang diasup ka jero lembur Cilingga. Tekung silila antarana. Jang Banara geus tepi ka jero lembur. Malah geus aya di parapatan sakumaha anu diomongkeun ku jalma nu tadi teh panggih. Barang Banara tepi kalebah dinya reg lempangna eureun heula. Terus sara teret tempuan jalan. Tadi lapok Banara harita ngomong sorangan. Ieu parapatan dinya. Cek si bapa-bapa nu tadi mah aing teh kudu make jalan anu ka kidul. Oh, kaditu meureunnan bener aya jalan gede mudah-mudahan we. Jalanna babarikeun bae penting oge aing mah rek lempang we ngalah tereh tepi ka lembur kalapanunggal. Cek Banara bari jeung lempang deui. Lempangna salse we lantaran sanajan digancang-gancangkeun oge tetep moal bisa tereh-tereh tepi. Tapi samemeh kaluar teh ta lembur, Jang Banara nembuh hiji warung atuh mehna jadi asa diingetan. Beuteung ngadadak lapar kebeneran boga keneh duit. Harta keneh Banara gilak nyimpang heula ka eta warung. Sanggeus jajan sacukupna Banara kencis deui, neruskeun deui lalampahanana. Kasugri para wargi. Urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Lalampahan Jang Banara teh catur di jalana. Sageus lumampah 2 poe 2 peuting Jang Banara tepi ka jugjug. Kabeneran harita teh alam pabeberang. Banara asup ka paguron Mama Sutara. Ari nu kagiliran jaga panto harita teh si Amin malapok ngomong bangun sono. Alah, ieu teh Jang Banara. Haturan ujang, kumaha hasil pamaksudan teh? Cek si Amin beri ngajak kasalaman ka Jang Banara. Gap ku Banara di tampanan beri ngajawab pananya si Amin. Leres pisan Kang Amin, abdi teh Banara teh perkara pamaksa dan abdi teh teu acan aya hasilna Kang. Nembe mendak ladatan wungku dupi Mama Sutara aya di bumi, Kang Amin. Cek Banara beri jeung neuteup ka si Amin. Hatena ngadadak asa ting sareret pok si Amin harita. Mama guru teh kalarasa nuju kulem, manggawe atuh ka pondok heula Jang. Da araya geura sadayana oge malihan mah nemeliren tas latihan margi ayeuna mah nuju digiatkeun pisan. Hatur nuhun tukang Amin, mangga tutup besok pantona abdi bade nepangan batur-batur di pondok. Oh, mangga Jang, mangga. Jawabna si Amin bari geblung nutupkeun pantu gerbang. Ari Jang Banara kebat muruka tukang. Maksudna madeg nepungan babaturanana cenah. Telila Banara geus tepi. Malah kasampak batur-baturna keur ngarariung jiga nu bingung. Padang Banara datang sarea meuni curinha. Malah jung si Encang mah nangtung pok ngomong meuni tarik pisan bangun sono. Haturan Jang Banara. Aduh, kumaha Mang? Meni asa geus heubeul ti heubeul teh tepung. Cek si Encang beri nyolongkrong ngajak salaman gap di tampanan ku Banara beri ngajawab. Pangestu Kang Jang, kumaha sadaya Mang? Calagur Jang, duh malah mah keur ngareuhkeun ka capek teh. Tadi tes latihan tarung nu rada keras. Lantaran Mama guru kagungan rancana bade nyerang ka hiji tempat. Cek si Encang beri kek diuk. Nis desikna pagegeye jeung Jang Banara teh. Atuh Banara harita jeung batu-batuna cungcung ngarajak sasalaman ka Banara. Geus kitu sarea ngariung deui ari Banara pok ngomong bangun kaget. Lantaran ngadenge omongan si Encang. Keke Kang Jang. Kukupingan teh aya rancana arek nyerang ka hiji tempat. Ngajang. Di mana teh Kang? Jeung saha nu dek diserangna? Apan saur Mama guru oge. Urang mah ulah meulaan nyerang. Cek Banara bari jeung neuteup seukeut kana beungeut si Encang. Sarengkeun anu di sejenna mah jarampe bae. Tadina pok si Encang harita ngajawab deui. Bener Jang. Urang teh rek nyerang ka hiji tempat. Tapi can kanyahoan di mana ayana lantaran rek didak ngadadak.
rek ngadadak neangan we. Hor kumaha ieu teh Kang Encang. Nyabet kitu geuningan. Banara kerung mana kecida ngerasa herana. Pedah ngadenge jawaban si Encang kitu. Ih kehola tuh Jang sing sabar atuh. Akang teh can parat ngomong kieu grayeuna. Mama guru teh boga musuh satru atawa boga musuh anu anyar ngaranna teh Nini Kalingking. Lantaran geus kumaha wani ngahina basa ka mama guru. Nah bet kitu. Kumaha mimitina ieu teh. Apaan ini Kalingking mah geus yakin musuh sarea. Tapi nah bet disebut musuh anyar. Cik Kang, naon sababna bet disebut kitu? Sabab ge Jang saya ditinggalkeun anak Ujang Banara ka paguron urang teh aya nu ngunghak camplak. Malahan mah geus moba korban jiwa. Saha nu jadi korbanna? Saha nu jadi korbanna? Neng Malati. Jawab si Encang beri jeung teu ka Banara. Neng Malati? Ya bener Bang Encang. Banara ngagurubug bakat ku kaget. Jika jalma anu digebah we, ari si Encang teu nembalan dengan ukur ungeuk-ungeukan atuh leng Banara ngahuleng. Curujun Cipanon barijil terus ngalembereh mapai pipi. Celak-celak mauragan kahanap. Cipanon Banara ting burilak lir mutiara ragrag. Sarengkeun si Encang jeung batur-baturna eueuh nu ngomong harita mah. Kaayaan teh sakedapan mah jadi simpe. Sarerea ngantir ka Banara anu keur ngerasa tunggara. Hatena inget ka Nyerat Manah alias Malati Bodas. Sanggeus sadalila Banara sadar deui. Manehna teh lalaki. Malah pok ngagerantos dironeng hate. Pileyan tingrat Manah. Disangka Nyai bakal pendok umur. Tetela si Kalingking teh jahat. Hampura akang teh Nyai. Akang teh bisa nulungan akang rumah sabodo jeung teu aya kabisa. Tapi sing percaya ka akang satungtung akang can bisa mulangkeun ka nyeri hate ka si Kalingking akang moal ngancik di imah. Akang rek terus-terusan neangan si Kalingking. Namun geus kapanggih rek dipodaran ku leungeun akang sorangan. Akang sumpah saksina bumi jeung langit. Cik geuntes ning hate Jang Banara. Bari ngeupeulkeun dua peuripna. Untuk kakerot ngancing nahan amarah. Awakna ngagidiretan daning nafsu. Keur kitu pok si Encang ngomong kelawan leuleuy. Jang Banara, geus teu kudu dipake nalang sajang. Sabab anu ngarasa sedih jeung tunggara teh lain Ujang bae. Dalah akang sabatur-batur katut mama guru geus sarua pada ngarasa sedih. Ari rasku nasib Neng Malati anu ditakdirkeun kudu jadi korban Nini Kalingking. Terus pisan Kang. Tapi geus Jang, teu kudu diteruskeun. Ku akang oge geus kaharti. Malah sarea oge geus ngarti. Jang Banara tangtu ngerasa kalingitan ku Neng Malati. Ayeuna mah sing sabar jeung sing tawakal we Jang. Jeung si Encang ngalalem ka Banara. Atuh barang ngadenge omongan si Encang kitu mah Banara meuni ngarahu. Kana hatena karasa asa aya nu ngagasrek. Hiji perasaan anu susah ngagambarkeunana. Kanyaah jeung kasatiaan si Encang jeung baturna. Karasa pisan ku Banara. Pok Banara harita. Atuh nu Kang Cang. Nanging abi mah panasaran naon sababna Neng Malati bet bisa kitu. Jeung kunaon lalakonna atuh kumaha tah. Cik abi pasihan wartos Kang. Ngerah kaharti pisan ku abi. Mangga Jang. Memang Ujang kudu nyaho kana ieu dongeng. Sangkan Ujang bisa apa kana riwayat anu tumibah ka Neng Malati almarhumah. Sok bandungan sing talitinya ku akang rek didongengkeun kabeh yo. Cik si Encang harita. Si Encang harita teh barabat kadongengkeun naon-naon anu tumibah ka Nyerat Manah. Sakur anu kadenge jeung kanyahoan tu manehna mah didongengkeun ka Jang Banara. Malah sakur anu karandapan ku saradia oge ku si Encang didongengkeun. Atuh Banara meuni unggut-unggutan. Hatena beuki nyongkab panas bae. Beungeut-geuneut ari huntut oleh kakarot nahan amarah. Atuh sang besi Encang beres ngabuih ngomongkeun lalakonna. Pok Banara nempas bangun teu sabar. Kang Encang, kabur kitu jalanan yang Malati teu dipateni ku si kembar tilunya. Kamarana kaburna tamangkluk teh Kang. Ari Ujang, nu matak tadi ku akang
geus dibejakeun ge yen musuh urang teh kudu diteangan heula. Lantaran can nyaho tempatna tapi urang geus buleud patekadan rek nyerang ka manehna. Jadi tempat si kembar tilu jeung Nini Kalingking teh can kanyahoan jang duka di mana-mana nama ayana. Da teh anu terangeun atuh. Cek si Incang beri balik netip ka Banara. Atuh leng Banara jadi ngahuleng. Manehna ngeluk temungkul bari jeung mikir jeroning hate. Malah pok ngomong harita. Teteh lain antepeun teh si Kalingking beuki ngagalaksa. Nyerat manah ge jadi korban anu kadua disaprak mautna bapa aing. Palang siang isuk pagetoma aing nu bakal jadi korban teh. Lamun kitu kayaan samemeh aing jadi korban si Kalingking, aing rek neangan si Kalingking. Leuwih ti heula. Modar oge teh panasaran ari geus ngalawanan heula. Dagoan si Banara si Kalingking. Cek Banara bari jeung Cumidur teu puguh-puguh. Bari ngacungkeun dua peureup di huntu ka karot. Atuh sakur anu nyaksian silih reret. Teu pok si Encang harita. Jang Banara, Naon Kang? kumaha pamadegan Ujang nah harek ngiring nyerang sareng mama guru atawa moal. Cek si Encang jiga ka budak. Padahal mah teu kudu ngomong kitu. Sabab geus kamaklum Banara ge keheuleun. Kang Cang, abdi mah moal ngeuring ka mama guru. Cek Banara. Bari ngareret ka si Encang. Terus ngaret di ka batur-baturna. Atuh puguh sarege ngarenjang. Disangkana Banara moal milu nyerang. Pok atuh si Encang nanya deui bangun kaget. Ai Ujang moal ngilu teh moal ngilu kumaha ieu teh? Asa teh kaharti kupikir teh kahontaku akal teuing piraku rek tega ngantok paneng malati anu ditanda sadeungeun. Sing eling atuh Jang. Sakuluna mah Ujang teh bela pati kanu jadi bebene. Cek si Encang setengah ngagonyak. Baturna mah ting sarenge. Ari Banara mah dikirim-kirim malah pok harita. Kang Cang, kitu ka sakabeh. Abdi mah moal ngiring sareng mama guru. Tapi bade mioos sosorangan baik. Abdi rek ngeder neangan tempat anu si Nini Kalingking. Abdi hayang adu hareupan langsung jeung si kembar tilu. Abdi hayang gelut meakeun kapanasaran. Abdi ridho ngorbankeun nyawa demi ngabelaan yang malati. Sajabati kitu Kang, abdi janji kalawan menta disaksian ku bumi jeung langit. Abdi moal wakamulang ka dieu. Jeung moal wakamulang ka lemur abdi sorangan nu mangkuk di keluar. Satungtung can bisa males pati ka si Nini Kalingking jeung si kembar tilu. Eta mah sahabay anu ti heula. Nah abdi atawa si Kalingking anu modar. Kitu tah patekadan abdi teh Kang. Cek Jang Banara bangun anu teneung pisan. Atuh si Encang jeung baturna tina renjag. Terus silih reret. Telila pok si Radia harita. Teh heula Jang Banara. Cek akang mah ulah wakaluluasan. Naon sababna? Sabab si kembar tilu jeung si Kalingking teh lain manusia samanea. Kajeun teuing bagug nabi kangge tapi kagagahanana Jang lain lawaneun atah-atah manusia. Komo nu atah keneh mah. Malahan mah neng maleti oge nepikeun ka hanteuna geuningan. Eta teh naon tina awahin ku gagah-gagahna si kembar tilu atuh komo lamun ku si Kalingking anu kasebut guruna meureun Jang. Nu matak cek pamikir akang bae nya. Ulah wakal luasan gitu pikir heula sing asak Jang. Ngarah teu kaduhung jagana. Cek si Radia mepelingan dadakuna mah ka Jang Banara. Lantaran memang teu salah. Da puguh si Radia mah geus ngalaman gelut jeung si kembar tilu teh. Sarta geus nyaksian ku panon sorangan. Kumaha kageustinana si kembar tilu. Tapi pikeun Jang Banara mah teu jadi buah pikiran pok harita. Hatur nuhun kana Kang. Hatur nuhun Kang Radia. Tapi kanggo abdi mah Banara moal jejeri ku pati moal lebar ku nyawa. Demi ngabela neng malati, abdi ikhlas ridho ngorbankeun nyawa jeung raga. Abdi geus janji dina ati sarta janji anu ucapkeun kana diri pribadi. Lain janji ka awak batur, abdi tetep bakal ngalaksanakeun ieu janji Kang. Kaharti ku akang oge Jang. Tapi Ujang teh kudu iatna tur waspada. Sanajan heueuh ikhlas jeung ridho ge ngorbankeun jiwa raga tapi sagala tindakan Ujang teh kudu penuh ku perhitungan. Sangkan teu mawa korban anu teu puguh gunana Jang. Bener pisan Jang Banara. Cek akang ge kitu.
ulah luluasan jeung ulah wanit teuing atuh. Tenang kudu nama sangkan ujang salamet kalayan pamaksudan bisa kahonta yang tibatan ini sesorangan mah mending oge babarangan jeung mama guru urang sauyunan cilibelaan ngarah naon ngarah aya batur pikeun baku kumaha kitu cek Akang Mayang. Cek si Encang beri ngareret ka Jang Banara. Pokku Banara dijawab kelawan tenang. Eta kasauran di Kang Encang katampi pisan kancang. Nanging hanyaka abdi parantos ragna gecap kapaksa abdi mah bade tetep ngalaksanakeun rencana abdi. Abdi bade meos sorangan bae, tapi mudah-mudahan kapayuna tiasa sasarangan sareng mama guru. Tak kitu wae makan. Cik Banara tetep paguh nyekel kayakinanana. Atuh si Encang jeung Radia oge pating harulang. Tungtuna pok Radia harita. Ya ari kitu mah taya halanganana atuh Jang. Akang mangan ukur bisa sambung doana we. Mudah-mudahan pamaksudan ujang laksana kalayan salilana dipaparin kasalamatan ku Allah Ta'ala. Hatur nuhun amin Kang. Ari Kang Encang kumaha? Cik Banara bari jeung ngaret ka si Encang, pok si Encang harita. Nya Kang ge teu bisa ngalangan. Ari Jang Banara geus boga patekadan anu beuleujeng kayakinan kitu mah. Tapi nya taya halangan ala lah gitu rek kitu oge teu naon. Atuh sajabati kitu Jang tang tuh we Akang oge milu ngadoakeun sangkan salamet hasil nu dimaksud. Tak kitu pepadagan Akang ge atuh. Hatur nuhun Kang Encang. Ari nyerat menat di mana dikuburna Kang? Di Astana Heubeul Jang pernahna dilebakeun pasir belang. Kade pahili Jang lantaran di pasir belang oge aya kuburan anu anyar keneh deui. Nu tadina mah disangkana kuburan ujang tadi dinya teh. Malahan maneng malati oge nya ka kitu deui. Ari eta kuburan teh aya di hiji pasir anu aya palataran datar saeutik. Malah jadi dinya pisan urut gelutna si kembar Cilujeng Neng Malati teh Jang. Ari kuburan Neng Malati mah ayana teh di hiji Astana Heubeul anu hayem ku tatangkalan nu galade. Malah tangkal caringin oge mending geus jaranggotan Jang. Haur cucuk mending ngageret. Ari cariu jeung ari jaha geuning ngagaruyun. Tah didinya kuburan Neng Malati mah. Rek iraha ujang ngalalana deui. Cek si Radia. Ngadongengkeun tempat kuburan nyerat manah. Bari jeung ditungtungan ku pananya ka Banara. Hatur nuhun Kang Radia. Ku abdi kahartos bisa nanging perkara mios nama abdi tacan tiasa nangtoskeun. Bade badanten heula we sareng bade nyuhungkeun heula idun ti mama guru. Ya nuhun ari kitu mah. Tapi Akang teh aya kapanasaran Jang. Ari kuburan anu kapanggih ku Akang jeung ku Neng Malati na kuburan saha dunya? Sabab ayeuna mah geus yakin ujang mending aya keneh jumeneng keneh. Ari nu pasti mah abdi oge teu terangkan. Margi teu nyaksian, tapi abdi bisa ngira-ngira. Lantaran ti samemehna kungsi, heula aya hiji kajadian anu aya patula patelina jeung lakon abdi. Tah, nah kumaha kitu Jang? Kieu kan. Waktu abdi gamitian luntad dek neangan anu matenipun bapa. Di perjalanan petepung jeung opat jalma anu tilu mah wawuh ngaranna teh si Bira, si Buso jeung si Ejron. Eta tilu jalma teh sabagian tina muridna Nini Kalingking. Oloh. Ari anu saurang deui mah ngaranna Kalasugih. Abdi teh kakara tepung harita. Jadi can kungsi wawuh deh. Terus saterusna abdi teh kang gelut jeung si Bira katul si Buso. Akhirna dua jalma bisa rubuh. Kusim kuring teh ngan si Ejron harita teh ditarajang ku Kalasugih teh malah eta nebikeun ka kaburna. Terus diudag ku Kalasugih akhirna abdi pisah deui jeung eta jalmi nu katelah ka Kalasugih. Nya sanggeusna abdi hasil ngarubuhkeun si Buso jeung si Bira di perjalanan tepung deui jeung si Ejron. Nya gelut deui ngadua kalian nebikeun kabebeakan. Akhirna si Ejron rubuh serta ngaguringkeun maneh kana jungkang. Di tempat tadi jauh ti anu diterangkeun ku Akang tadi. Kitu tah dongeng lalampahan abdi teh Kang. Jadi bisa bae teh kuburan si Ejron anu kabeneran kapanggih ku si kembar tilu. Alhasil anu ngubur si Ejron teh tangtuna ge si kembar tilu. Kitu teh Kang emutan abdi mah.
Ceuk Banara ngadongengkeun lalakonna. Si Encang jeung Radia katut nu sejen meuni caroloho lantaran teu disangka Banara teh geus hasil ngarubuhkeun muridna ni Kalingking nu kungsi diomongkeun ku Nyerat Manah ka maranehna. Akhirna pok Radia harita, Oh, jadi lamun kitu mah si Bira jeung si Buso katut si Ejro teh geus paraeh ku Jang Banara. Kitu meureun nyajangnya. leres kitu pisan kan. Nanging abdi teu acan ngaraos segema. Sabab Margi teu acan tiasa malas patikan ini Kalingking. Dadu kangguan pokana mah eta nini tan ini Kalingking teh. Si Bira jeung baturna mangan sakadar diparentahna wungkul. Janten teu aya hartosna si Bira sareng baturna parae ge. Supami si Kalingking hirup keneh mah. Buktosna we kalah beuki ngagalak sageningan. Neng Malati geus jadi korban. Oh, ya kahartos ku akang oge kitu mah tujang. Memang si Kalingking teh tetep we kudu modar. Da moal aman satungtung si eta hidup keneh alias jumeneng keneh mah. Tapi tah aya nu sumping sahanya. Ceuk Radia bari ngomongna terus ngaraneg. Ari curugna diacungkeun, samemeh aya nu ngomong Torojo teh Mama Sutara datang. Barang srog oge terus ngomong bangun sono. Jang Banara, Abdi Mama, kumaha salamet ya lo? Ku si Radia mah ujang teh disangga geus dikubur. Ceuk Mama Sutara beri jampeurkeun ka Banara. Ari Banara atuh pok ngajawab menangtu ngabagiakeun ka guruna. Alhamdulillah Mama salamet. Ceuk Banara bari munjungan ka Mama Sutara. Ari Mama Sutara atuh harita nampanan leungeun Banara teh pok harita. Oh syukur jalo. Ama teh kacidang ngadasa melangna. Lantaran loba kabejakeun anu matak hariwang. Komo barang ngadenge Jang Banara manggih kacilakaan ma amat teh meuni teu ngeunah cicing malah urunyung anu moal beja kalayan eta beja teh teu puguh ujung puhuna nu akhirna mawa korban. Sedih amat teh anaking lantaran nu masa salah geus ngajurungan Malati bodas ini sorangan. Saur Mama Sutara ujug-ujug ngomong kitu we. Ngan untung Banara geus ngadenge dongeng hati si Encang. Jadi pikeun Banara mah teh mata kaget malah pok harita. Leus pisan mah abdi oge kalintang ngaraos hanjeluna margi ku maotna Neng Malati teh. Alatan tina lalakon abdi anu akhirna ngajandankeun korban jiwa kanggo Neng Malati. Ceuk Banara beri luk tungkul. Ari Mama Sutara gek diuk-gekeun Jang Banara. Nu sejen jarempe adu ngomong. Lain kitu Jang Banara. Maotna ni Malati teh lain balukara tina lalakon hidup. Tapi sabalikna lalakon ujang teh balukara tina lalakon Neng Malati. Nu dikakalakeun ku si Kalingking. Jadi ujang mah ulah boga rasa salah. Sabab nu salah mah tetap si Kalingking anu terus-terusan ngakalakeun ka Neng Malati. Nu akhirna mah nepikeun ka ajalna. Tapi mana kitu ge geus takdir ilahi Robi, urang mah teu daya lan teu upaya tinggal tumampra ka nu maha kawasa nya ujang. Leres pisan Mama. Tah ayeuna mah rek nanya ka hidup. Kumaha sikep ujang lamun geus kieu ieu? Abdi teh bela milarian si Kalingking kumaha? Abdi bade milarian si Kalingking sareng si Gemar tilu Mama. Saupamina teu acan kepenak abdi moal ka wangsul, bade teras we ngiders ka mana dugina. Sang Gempari pos teh mah sok sanos kedah ngojayan lautan senege, tangtos bakal dijalankeun. Tah kumargi kitu Mama, sakantenan bae abdi teh bade munut, baidin pidu ati Mama.
Pamugi mama tiasa ngawidian kanjim abdi. Margi abdi perantos kada janji mama. Cek Banara bangun geus teu sabar. Jika nu hayang buru-buru indit deui nyangan musuhna. Atuh mama Sutara meninggah ulang harita teh. Lantaran ngerasa kaget ku jawaban ti Jang Banara. Tapi akhirna mapok harita teh. Cag para pemirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing. Dina mangsa tur acara anu sarua urang bangungan deui lajenganana. Hatur nuhun kumarupi perhatosan wing kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.